tegetkeun ngajina urang ulah nyaritakeun Isra nyaritakeun naktu bae lah. Muhammad teh hurufna 4 hiji mim kadua ha katilu mim kaopat dal. Nah iya engke kurang dihitung hiji-hiji. Naon sebabna ieu jelema teh teu anakan be salah ngaran. Naon sababna ieu di modalan ge ieu haduh hancur-hancuran bae naktuna teu akur. Naon sebabna ieu deuk nyandung teu jadi deui ieu kurang kumaha kondangna Kieu Zainuddin MZ nyandung mampuneun ngeuneuh mamin sakitu gendutna pelebah nyandung waduh no teu bisa ceknya Haji Agus Salim doang anu tamatnya ge ngan 2 doang nya ge katilu mah kokoprak ajur deui bae hese belum ngaran urang robah abeh barisan nyandung cak awewe sial ya Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad urang asupkeun kana tu abajadun hawazun hatayun kalamanun sa'afasun. Coba mim adalah kalamanun 40 naktuna ha 8 coba sekretaris 40 jeung 8 sabaraha 48 tambah mim deui 40 48 jeung 40 sabaraha 88 jeung dal 4 jadi sabaraha 92 cokot puluhanana 90 cokot hijianana 2 nu 90 eta adalah rub'ul falakiyah rub'ud dairatil falakiyah lamun urang ngaji falak ieu bumi dibelah 2 ngaranna garis khotul istiwa mun di luhur ngaranna madarul i'tidal belah 2 nu hiji ngaranna shimali nu hiji ngaranna janubi aya rumusna dina ilmu falak afhamtun maisarhun yunjahun nusar agasun sabsunjun burujun shimaliun April Mei Juni Juli Agustus September burujna adalah shimali kaler agasun sabsunjun sabsunjun ok mizun dop akzun deskauzun janjatun pedaltun burujun janubiun. Nah iya adalah bagian kidul cekolot baheula mah budak mata poe di kidul beas mahal ya Cilongok wari teu nyaho beas mahal nu penting mah dahar bae deuk maling deuk naon sabodo geus teu main hitung-hitungan bari mah. Nah Kangjeng Nabi 90 belah 2 kuari jang masyrik jeung maghrib saparapatna ngaranna rub'ul falakiyah rub'ud dairatil falakiyah 1/4 dunia bangsa falak al maj'ulah litajalli asraril awqatil ubudiyah pikeun ngajelaskeun rahasia-rahasia waktu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala disebutna ghayatul irtifa. Lamun geus ghayatul irtifa moal aya deui mata poe nu pangluhur-luhurna ialah ghayatul irtifa. Didinyalah dina falak eta direrubu pikeun nganyahokeun sanah tahun pikeun nganyahokeun syahr bulan pikeun nganyahokeun usbu pikeun nganyahokeun poe pikeun nganyahokeun beurang jeung peuting pikeun nganyahokeun jam pikeun nganyahokeun darajah pikeun nganyahokeun menit pikeun nganyahokeun sawani sekon dan lain sebagainya. Iyalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubu didinya aya khoetna nu dua tadi tinggalin 2 kali 90 berjumlah 180 lamun geus 180 derajat tikungan maut malodar kabeh di dieu 180 derajat iyalah jungjunan urang nu mantak bisa hihiberan teh lantarannya nama ghayatul irtifa diciptakeun ku Gusti Allah 2 kali 90 manehanana 180 derajat ndeka mamana ge babari lantaran langit nangieun Gusti bumi nangieun Gusti sakumaha nu ku Gusti dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim engke dina kiamat cak Gusti Allah leutik bumi ieu teh takunul ardu yaumal qiyamah khubzatan wahidah poe kiamat mah bumi teh tah segede roti buatan WH tadi dibulak-balik Amerikan teu teh si roti mun aya lapar bae kajen kukumaha ge
dibulak-balik dunia teh leutik cik Gusti Allah teh ada ka mana sia camat beres henteu urusan kecamatan Siamat Kapolsek beres henteu di kecamatan Pasar Kemis aya pamalingan sabaraha aya rangda leungit sapeda geus dibere deui teh encan geus cek Kapolsek rangda nu mana nu ngora nu kolot kena pae habak kadeuleuhan ku Gusti Allah dek lompat ka mana ziarah dek lompat ka mana sia bupati dek lompat ka mana lulumpatan maneh Kiai Zainuddin dek ka mana sia Kiai Uci didelekeun ku Gusti Allah khubzatan wahidah masyaallah leutik yatakaffa'u hal jabbar dibulak-balik ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fi suprah dibulak-balik leutik ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nemantak urang ngarasa agung kumaha cek guru urang tadi lamun bumi bae ku Gusti Allah sakit cep sakieu sadampaleungeun atuh komo urang meureunanan sireum kadeuleu urang mah teu kadeuleu kumaha seta kabur keneh bae leutik jasa urang nah cek Gusti Allah was samawati matwiyatum biyamini langit bakal digulung ku kaula wal ardu jami'an qabdatuh letik wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati matwiyatun biyamini lah dek dirusak samenit nah ngabangun 1000 tahun tadi dirusak samenit engke mah komo kiamatna nah kasimpulanna Kangjeng Nabi ieu adalah rubu mun dicaritakeun mah panjangna luar biasa ai rubu teh jang ukuran barometer ieu teh jam sabaraha bisa make rubu ieu teh waktu jam sabaraha bisa make rubu didinya bakal kanyahoan waktu teh tulung usamsi muncul panon poe jang waktu salat isyraq aya didinya teh kemudian duha sugro duha kubro ngalengkah saeutik goyatul irtifa na ieu teh aya zilul istiwa waktu zuhur naik deui ka ditu waktu asar naik deui waktu maghrib naik deui waktu isya naik deui waktu subuh aya kabeh didinya bakal kanyahoan hukum-hukum ya haram ya makruh ya wajib ya sunnah ya mubah ialah barometer adalah rubu italah sosok Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika urang ngukur make Kangjeng Nabi tepat luar biasa lantaran rubuna tepat Kangjeng Nabi geus teu aya timbullah rubu-rubu akhir zaman diantarana Kiai Zainuddin MZ Kiai Abdul Hadi mun dikiaikeun termasuk kula jeung kiai-kiai di Jakarta eta adalah rubu-rubu akhir zaman sing hade bae mun ngukur rubu buatan Ampel buatan Kubang lurus tapi mun ngukur rubu buatan Pasar Kemis menyon begitu diukur batur mah jam 12 nya nama jam 11 tolol tah rubu nah ieu sing hade beusi salah ngukur ka rubu Kiai Zainuddin MZ ke Zainuddin MZ na menyon sing hade ke Kiai Abdul Hadi menyon Kiai kula ge beusi menyon ternyata kuari geus mararenyon ieu bensin diharamkeun cenah nu sugih meuli bensin heran eta menyon berarti tah rubuna tah rokok haram sedengkeun Kiai Zainuddin MZ ngarokok menyon tah rubuna doh cenah Kiai Zainuddin ngarokok ai Kiai aing leuwih beuki deui emang beki jasa Kiai henteu ngajawab anu ngaharamkeun aing mah lain beki-beki teuing bahwa ngarokok halal mantak aing mah ngalepus bae lain beki beki bae meureun nya kitu ongko meureun Gitulah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ilah rubu Kangjeng Nabi merupakan suatu barometer jang ngukur kahirupan orang. Waktu aya didinya, hukum-hukum aya didinya, keadilan aya didinya, jangan nyahokeun segala rupana aya didinya. Maka mudah-mudahan kiai-kiai pejabat-pejabat mudah-mudahan sing jadi rubu anu sarua jeung rubu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rubu-rubu di akhir zaman ieu rubu anu henteu malalinteng hoetna, teu malalinteng rubuna bisa pakai bener-bener ukuran masyarakat. Amin ya robbal alamin.